Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi al-qitalu sijalu. Perang adalah kalah menang. Tergantung kekuatan jeung keyakinan. Nomor hiji dina ngalaksanakeun perang mah Islam mah adalah memerlukan keyakinan. Adapun alat-alat perang perlu cuman di nomor 2 nomor kahiji yakin. Urang ibadah ke Allah teh perlu yakin. Yakin eta aya 3 ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kurang boro-boro datang ke ainul yakin, datang ke hakul yakin, ilmu yakin ge encan aya. Sebab teu daek ngararaji. Ilmu teu daek ngaji mah moal boga ilmu yakin. Ngan sakadar nyontok kabatur. Urang ngalalaga jelema nu teu yakin mah babari. Ki Zaid ngala wudu. Biasa didelegeun ku urang ngala wuduna. Beres atawa keur mejeuna kaleungeun nyana. Tegor ku urang. Ngala wudu kos kitu. Anggo daon. Siapa maka banget karak kaleungeun nanaona leungeun heula karak banget. Cih. Jaing meneleukeun batur teu beungeut heula karak leungeun. Atuh sia meneleukeun doang ngaji. Ngaji atuh. Eta nu sok beungeut teu jahal juleungeun eta teh nyonto cara sia gitu teh aslina mah leungeun heula karak banget, tas banget suku aju kasirah. Tak kos kitu wudu mah deuleuh hadisna. Ji bener tadi, udah sembarangan. Jadi aja guru kumaha tuh, robah ku sia. Mun hayang bener sia menang ridho Allah. Leungeun heula karak banget aju suku aju sirah. Tuturkeun aing. Ji hadena ge aya mamang makana. Aing teh ozok neuleuh-neuleukeun wudu beusi salah. Ayo leungeun heula. Atuh hadena mah leungeun heula. Ayo karak beungeut. Geus beungeut suku. Suku karak sirah. Beres. Alhamdulillah aing mun usia mah nu ngabenerkeun. Makana aing geus diutus ku Allah tita ngabener-benerkeun jelema. Tah eta jelema anu ngarobah tadi geus bener. Kada teu bener eta hareup teu boga yakin. Gitu ngaji mah moal boga yakin geus ku kumaha ge. Endahan alhamdulillah. Endahan alhamdulillah nyana hadena aya sia kaing deuk aing mah sia lah deuk mawa bakakak aing. Sebab aing hatur nuhun jasa aya sia masyaallah mun teu kitu mah atuh aing meureunanan ka neraka. Waduh hadena aya sia teu dilalaga kalalaga. Teu boga ilmu yakin ngaranna. Oh. Eta keur carita wudu. Kuari keur carita akidah. Aisyah bangunna ieu ngaji teu pararugu. Sok kasah sia ngaji. Lah aing mah daek ngaji teu daek henteu. Lain kitu, aing mah deuk nanya bae sebab hirup urang kan aya dunia aya akhirat. Di akhirat supaya anu tanggung jawab. Emang sia nyembah ka saha? Ka Allah. Haju ai nabi akhir zaman sah. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Caksa eta sia. Eta bae yang ngadengekeun ceramah-ceramah ki Pudoli. Nur Jaya aing osok ngadengekeun we kos kitu tah. Sakapeung Haji Pendi sok ceramah. Teu sia mah ngadengekeun Haji Pendi molon. Nya mondok di mana? Salah. Gitu. Eta mangkatin kumaha ge nya nama meunang ngadenge-denge doang teu boga kitab. Aslina
Kangjeng Nabi terakhir Asep Sunaria orang Bandung no bener sih itu aya dina kitabna ge ngan teu dibawa bae gue yang kitabna kitab perwayangan ke aing unggal rajaban muludan kiai-kiai teh sok nyaritakeun nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad ngan aing teh nyawa dalilna mah aing mah ngajina jauh emang ngajina jauh jasa bari ngadengekeun salah eta ganti kusya kayak aing mau kitab nangkat waduh lamun ngadengekeun kiai-kiai kos kitu atuh sia ka neraka sebab eta pan kiai itu kiai amplop tah mah ih kiai mah asal tas ceramah yang amplop lain kiai jurig tah mah ulah didengekeun tah kos kitu mah henteu keke lah urusan kiai jeung lain kiai nama teh urusan nyana urusan amplop jeung lain amplop teh urusan nyana kan ieu peneranganna bahwa kiai teh bahwa nabi akhir zaman teh Kangjeng Nabi Muhammad bener salah eta nabi akhir zaman mah Asep Sunaria diteruskan ku Asep Sunandar eta nabi akhir zaman terus ganti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Asep Sunaria Rasulullah jore kadenge nama aya Masya Allah hadena aya sia ibu aing geus kolot aing mah ka Kangjeng Nabi Muhammad bae lain eta baca sholawat pan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ganti usia menang ti kiai bloon tah mah kudu kumaha tuh atuh Allahumma sholli ala sayyidina Asep Sunaria wa ala ali sayyidina Asep Sunaria ye nuhun teh kitu mah aduh aing ngadena ya sia masyaallah nuhun ka aing dikaji-kaji makan geus ulanan ulah ka kapanggih jeung Asep Sunaria aing bae ulanan sia guguru ka aing kayak geus mantep kayakin aku aing diajak ka Bandung hirup kene ya tuh neangan mah nu hirup bari tah aja robah tah eta ngaranna can boga ilmu yakin can boga ilmu yakin eta nu kos kitu kakarak dina ilmu bae geus ngagelok ulah diajakan perang teman nu kos kitu mah ngagelok ujianana perang mah melalui keyakinan etik di zaman memperjuangkan negara Republik Indonesia kemudian maju ke hareup begitu kesergap ku Belanda tahan tewak sugdasi ku Belanda lalaunan dengan kepiawaian Belanda lalaunan ditahanan dibere susu dibere kacang dibere kebutuhan sapoe dua poe tilu poe kamu harus tahu saya ini adalah untuk membangun negara Indonesia yang selama ini bangsa-bangsa Indonesia tidak punya naluri untuk membangun negara, maka jangan dianggap kami dari Belanda ke sini itu untuk nyerang Tepararugu. Apa itu Tepararugu? Ya yang jelas kamu ikut dengan kami berjuang memperjuangkan Republik Indonesia, memperjuangkan negara Indonesia untuk kita bangun. Sebelum ada kami tidak ada jalan. Sebelum ada kami tidak ada jalan kereta. Sebelum ada kami tidak ada lapangan-lapangan di depan kecamatan. Dengan demikian kami ini ingin membangun negara Indonesia. Nah, kasih tahu rakyat tuh susu semaunya kamu ke sana bawa untuk rakyat. Kalau kurang nanti ke sini lagi. Perlu beras ada di sini, perlu gula ada di sini. Kami telah menyiapkan untuk kemakmuran bangsa. Ya, kamu saya utus untuk rakyat. Oh iya. Dicuci heula otakna ku Belanda. Nyana tercuci otakna belok ke Belanda. Lain memperjuangkan bangsa jeung negara Republik Indonesia, nyana malah milu ke Belanda. Teu boga kayakinan tanu kos kitu. Boro-boro intelek, boro-boro politikus, kiai naga loba nu milu ke Belanda. Eta teu boga kayakinan, teu boga kayakinan mah
eta ku susu belee susu naon ya naon bae pokokna lee mandak Jawara Tangerang ka Karawang atuh dibere susu aja lee eta beak hektaran eta gara-gara susu tah pan aju ka dinya tuh susu naon bae tah kan teu boga kayakinan mah kos kitu cuci otak robah tanu mantak lamun teu boga kayakinan ibadah ka Allah atuh tereh geus tahajud sholli sunnat tahajudi rakaataini Allahu akbar kabira alhamdulillah katsiran bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin gurusak naonnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu gurusak wah deres lamun gugurusakan doang lamun penampakan di hareup ngajujana make pocong bae bahaya ya Gos ge waduh oke coba diterusin heula ghairil maghdubi alaihim korosek dadah ka pamajikan anak kak tadi lain keur salat salah paham ayo kan kunaon tuh emang kakak can tadi kita tahajud gade ge kukul salah paham emang pocong eta karena teu boga kayakinan moal beres tapi boga kayakinan mah Allahu akbar gurusak sepira gurusakan oke ilmu tuh bian gurusak Serada ya muringkak bae. Datang tapi ka fil alamin innaka Hamidum Majid. Kurusak. Goblok sia. Aing makhluk Allah, sia makhluk Allah. Aing manusia, sia jurig. Aing keur nyembah ka Allah. Allah teh maha kaya, maha kawasa, maha mengetahui, maha ningali. Teu kudu ku aing ku Allah sia dibaleu sia goblok sia. Yes. Ini sholat deh. Awas ya nggak ganggu, aing lupa sia. Salah ngomongnya na terakhir lah. Itu boga yakin karang. Nah, jadi urang ngaji teh hayang tambah kayakin. Ilman wa yakinan wa zidna ilman wa yakinan cak Kangjeng Nabi wa zidna ilman wa yakinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min kulli hali ahli nar. Kangjeng Nabi ngadoa zidna ilman wa yakinan sebab melalui yakin teger eta sia mobil yang di mana kredit sia nyawan teu haram aing keur ieu mah keur ngaji keur ieu ngadenge haram aju aing ngadengekeun di kiai-kiai nu kuari di televisi jacaknya halal. Siapa yang mengharamkannya? Tidak ada itu. Orang yang mengharamkan itu salah. Aslinya halal. Sebab melalui kredit. Lihat. Orang jadi bahagia. Tadinya tidak punya motor. Dengan 500.000 dia punya motor. Tinggal angsurannya sebulan sekali. Itu sekarang mah tidak usah pakai DP. Asal ada KTP saja. Gampang kan? Belum lagi mobil. Jadi kan makmur. Berarti dengan kreditan ini untuk memakmurkan rakyat Jakarta ku aing mah mantak aing tadi nama ilu kanu ngaharamkeun ku aing mah aing ilu kanu ngahalalkeun tah eta teu boga kayakinan pan pingplan jelema kos kitu teh pingplan sia ngajina di saha di TV kadang-kadang aing mah ngaji di radio aing mah ngaji sia teu neuleuh ka guruna teu perlu neuleuh ka guru mah penting ilmuna dicaknya nage geus teu kudu neuleuh geus pokona mah asal ilmuna bae ku aing kaharti jasa kredit haram angel kamoga angel tah mah cak aing mah mendingan ngredit tah eta geus tercuci otakna teu boga keyakinan tah jelema nu kos kari teh pingplan tah teh kos kitu ieu mantak ngajina ge di majelisna di luar bae nu ngredit deket tukang sate bae ngajina eta teh akibat motorna kreditan mobilnya kreditan cara kiai sok haju bae aduh emang kos gitu kredit ieu hayang boga
ilmu yakin be mantap non kitab nu dibacana kumaha mimitina ketika aya jelema nganggap Fathul Muin eta adalah sampah nganggap Fathul Wahab eta sampah komo riad jeung takribat mah lain kitab buatan jelema ka manukos kitu mah. Nah ieu urang robah kan set kayak kuna apa iya apa ente apa iya apa belok jadi BPKS jadi BMD jadi Persib kan badak urang ngaji teh ngadatangkeun keyakinan dicuci otak urang ku para wali-wali Allah kitab wali dibaca ke urang didengekeun ku urang kan wali mah ngadoana lain yang sorangan jang kabehan wali mah urang mah ngadoa teh ya Allah ya Rabbi sugikeun abdi Gusti tatangga mah ulah urang ngadoa teh kitu abdi keur saingan dagang karung Gusti abdi baik Gusti order supaya ke abdi seluruh tukang karung mudah-mudahan pararae asa ngadoa sih kos kitu sudah pada ngadoa tuh beres na bagus itu wali malain jadi tumbal ya Allah ya Rabbi saat batur sarare jenya karena kecapean urusan dunia dan lain sebagainya baik kantor ladang pasar dan lain sebagainya tapi abdi diberi anugerah ku Gusti hudang ti penting Gusti hasil-hasilkeun pamaksudan tatangga-tatangga abdi hasil maksudkeun muslimin wal muslimat hasil maksudkeun jelema-jelema anu boga kabutuh Gusti keun bae abdi mah geus teu butuh dunia abdi mah geus teu butuh nanaon abdi mah geus pasrah bae ka Gusti ku kapasrahan abdi mah kadanan abdi mah naon mere tulung duit dan lain sebagainya abdi mah teu bisa atuh panghasil-hasilkeun maksud ditujukeun Gusti abdi boga babaturan ngaranna Juned eta ge hasilkeun Gusti ai kitu mah aja pengen diulah lah sarua wah wali mikung da mah gos itu eta mah sarua bae jeung nu tadi